Brad, nyadi, ari cileh payu ayeuna, Brad. Anjir. Lain ceng eueuh pembahasan anu leuwih geuleuh gitu ti pembahasan cileh ieu. Nah anjir ngabahas cileh ceng. Aya wan nu leuwih penting geura sok. Aing mah ampun teuing. Ieu kumaha mimitina ieu? Cileh jadi mata pembahasan poe ieu. Materi pembahasan poe ieu kumaha ieu caritana? Pedah eta, Brad. Tadi pisan, Heeh. tetangga tas meuli motor NMAX ya, Brad. Terus naon hubunganna jeung cileh? Ditanyakeun ku Aceng, Heeh. cenah kadar ladang kuru cileh genteng pejit. Paribasa nu kitu mah saroceng. Ih, mani teu paham ieu paribasa. Yeuh. Arek saha sedaya anu ngabanar cileuh. Jeung pisabarahaeun eta cileuh mun sakilo ceng. Parah aja saroceng ieu. Ampun teuing paribasa eta mah. Yeuh menang manehnana menang puasa, menang ngirit-ngirit kabeuli NMAX teh. Maksudna cileuh mah teu berharga nepikeun ka ayeuna ge henteu. Parah aja ya saroceng. Pilihlah anjir beki rempag we sirahna ieu. Ampun teuing. Brad, ari dirinya resep kana balap tuh, Brad. Ya komo we ceng. Aing mah balap GP, balap F1, road race. Nun teh dilalajoan ku aing mah balap keong. Tara ku aing teh dilalajoan lan kesal ceng. Balap keong mah kumaha deh? Lalajo ati sok yuk, Brad. Lajo ka meuni. Ka Solo, Brad. Balap naon di? Balap stasiun geuning, Brad. Nying anggar saroceng ieu. Please ceng. Ya eta mah stasiun balapan, lain balap stasiun mantong dibalik-balik atuh sia teh. Brad, aing tas dahar bieu. Sok pangnebakeun jeung naon aing dahar bieu. Atuh, atuh anya. Ya, amuan atuh suruk arang, amuan. Anjir, mie agul, dahar jeung daging oge. Naon? Jeung daging? Apa maneh ha? Nya hafal atuh kumaha atuh teh mun dijorok anjir jiga budak teh ieu ki-aki. Ampun. Nah aja aing mah panas maneh kehet. Pamer aing. Ceng nu aing ieu. Aing dahar jeung naon bieu? Amuan. Jama roti sia mah. Lain, aya lain jama roti. Naon atuh sia? Esok tebak atuh. Kira aku didinya katebak ku orang, dinya tuh bisa nebak. Yo sakali. Tah. Sok naon? Sia mah teu make deungeuna sia, teu make deungeuna tah mah. Naon tuh? Bau tarasi keher sia leuwih mah. Saha jeung tarasi anjir. Bau tarasi sia. Lain. Naon sia? Anu can dahar urang mah. Bieu mah urut gagara bool leungeun mah. Guru bool. No. Guru bool mana bieu? Heeh. Lu balik sia. Jai, naon di bi? Kat. Ya. Pan lawan ngobrol nage di dia bi, nah bibi yang harupna jadi kaitu. Pan bibi nage di dia Jai. Nah ajai malik anak kaitu. Ya, anu ngobrol mah pahareup-hareup. Beungeutna nu ngobrol mah pahareup-hareupnya. Ya. Ampun teuing aing hesena. Ngarahkeun ieu nu rarepag ieu lur. Nya bisa nya. Ya, pahareup-hareup. Dialog mah, ngobrol mah. Sok ulang teu mimiti. Siap? Saya benerkeun. Dah. Sok. 1 2 3 roll action. Jai, kun eta udang sare mah jeung nu bingung kitu. Oh nyabi udang sare aja tas ngimpil. Mani lieur kieu bi. Mimpi naon di mana Jai? Aja teh ngimpi ka sakola bi, jajan ka kantin. Aja kabur hudang, pohocan dibayar eta ka kantin. Aja sieun isuk bi bisa ditagih sakola. Heuh bayar atuh isuk. Batu duitna bi. Heuh ka bibi sare heula ngimpi bayar ka kantin. Nya tuh bi nuhun nya. Heeh. Anggar si saremo mun dititah kaclep
anjir kaurung mana cina jelema eta Kunaon di A? Ning nih gaya gitu eta ka mana deh? puguhan si emo teh bete nyamper Heeh. ajak lalajo cenah ngeburu-buru ka orang teh ayo cek orang teh ngan pangbalikeun heula pikok teh ka warung tapi kacelep ting ka warung mana ka Bagdad meureunan sikehead mah anger anjir Tuh eueuhnya si Emo ayeuna. mangkali ayeuna pan arek lalajo jululna oge coba ngaburu-buru tapi lila pati-pati dititah mah anjir beli pikok kadar oge Ya ulah make pikok make sampo ya nu bibi anyar meuli ja halus geura. pikok bi yeuh sampo mah moal bisa ngahideungan buuk maksudna ieu urang buuk huis kabeh buuk teh ieu teh urang teh huis tah tingali kumaha make sampo atuh make sampo mah kudu minggu-minggu ku pikok nu praktis maksudna Moal A 15 menit oge halus hideung geura eta ajaran Jung. anu bener bi Bener. my way hair color sampo cobaan atuh kurang ya Anjing. binya Heeh. Era eta huis wungkul. oh anjir moal aku karana atuh aing lalajo huis wungkul mah Emang iya bisa itemin uban cuma pakai sampo? Ya jelas bisa dong. Ini nih solusinya nih. MyWay Hair Coloring Shampoo. Atasi cepat rambut beruban. Cara penggunaannya sangat mudah sekali loh. Tuangkan MyWay Ke telapak tangan lalu aplikasikan ke rambut dan kulit kepala secara merata. Pastikan rambut dalam keadaan bersih dan kering ya. Warna sampo tidak menempel di bagian kulit kepala atau telapak tangan loh. Jadi kalian gak usah khawatir. setelah didiamkan selama 15 menit. Kemudian bilas rambut hingga bersih. MyWay mengandung ekstra kemiri, golden flax extract, dan rumput laut. Bagus untuk perawatan rambut dan yang pasti aman BPOM. Tuh kalian lihat sendiri before dan afternya ya. Sekali keramas uban langsung hilang. Kalau nggak hilang garansi uang kembali loh. Kini MyWay hadir dalam bentuk isi lebih banyak dan ada varian baru loh. Ada warna brown, black, and blue. Brad, pikok teh euy. baik lah ngus aing tah lebih ebah ieu hair color sampo di my way tinggal ibuk aing kesideung yo Anjir. gancang aja 15 menit Nah, sampo sama. sampo tapi sekaligus anjir bisa ngawarnaan ya ekstra cepat anjir langsung hideung ya mah guys cek karena nyangkoneng tah nya produk nanya bisa anu kaburu-buru rek lalajo pakai we sampo ieu praktis ya pokoknya mah ya guys ya ya ayo lalajo teh Geus pareum, Brad. pareum naon ai maneh Kau ruan. Cik atuh jawab tuh sakola mana teh udang nasi gasik. Mal keberangan iya tuh bi. Heumer mantes udang nagasik mek sakola. Yo bi, najan ajai hudang na berangge tetep visi misi ajai mah menjadi murid teladan. Heueuh teladan tah datang pulang duluan. Tah eta ajai teh atuh kurung. Beungeut maneh tah hurung. Oh. Kemo, ari maneh ira teh ganti sirahna. Ganti kumaha di beda angger. Asa beda jeung kamari ayeuna mah. Oh. Udah geus dicukur meureun bi kasepnya. Heueuh di mah dicukurna di maneh. Eta di Virgo Mang Seno nih. Oh. Kan urang mah teu ngarti sia bi. Mang Seno mah. Pan cenah tulisanna teh budak 5.000 nya. Heeh. Kolot 10.000. Nah, orang ditagih 15.000 kira. Oh, berarti eta teh mah maneh kolot dibudakeun. Jadi mayarna 15.000. Oh, nya bi. arah kumaha di bibi kalau cicing di saung batur-batur pengajian Hoream lah, A. Gan Ustad Dudung. emang kunaon Ustad Dudung Nusak ngaharu ka bibi mah ulah ngomong bukeun tatangga cenah. ya terus Ari manehanana ngomong bukeun bae Abu Jahal. Omok deui eta geus ngagoreng Firaun, nimbangna ka bina-bina pokona mah, A. salah paham deh ya bi aing ieu teh anjir masantren teu tamat eta bi please bi memang kitu konsep nabi ya Pak Dudung ngomongkeun Abu Jahal ngomongkeun Firaun eta teh ajang contoh ameh urang henteu berperilaku siga maranehnana berperilaku buruk
Udah bisa disarwakan aja ngomongkeun tatangga atuh ngomongkeun Abu Jahal mah. Kumaha tetangga leuwih-leuwih ti Abi Jahal, jahat na. Di aing geus kieu ampun teuing. Leug-treug.